Sulaiman pahlawan hanya ka gunung Milaricai. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqin aghyar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa iftoli. Datang ke gunung saminggu temangi cai dahalodo sampai 2 minggu. Sulaiman pahlawan aya di tengah leuweung Pak nuju Milaricai. Si horeng di beh lebakna eta gunung aya hiji lemur. Eta lemur sok kadatangan orai naga. Pangurus kampung di dinya geus ngarasa bingung rahayatna sok sieun beak ku orai. Kapaksa pangurus kampung di dinya sok neangan jelema anu kapahung. Ditipu dibawa ka guha orai, jadi orai teu kaluar. Ai di paraban mah supaya rahayatna ulah korban. Nyaeta kepala kampung teh aki-aki unggal isuk manehanana neangan jalmi anu keur kasarung kapahung. Kamana ieu neangan para besi orai kaluar manten keur aprak-aprakan di gunung si aki-aki gok kapanggih jeung Sulaiman pahlawan. Nah cek aki-aki ieu parab hiji ieu jang Banjar Karang Panglayungan anyar pinangih di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan. Cek Sulaiman pahlawan si aki kuring teh keur kapahung. Ari aki mabubuhan geus kolot legok tapak genteng kadek aki. Ieu kuring teh geus lalakon setengah bulan neangan cai. Di mana aya cai? Oh jang, yuk tuturkeun bapak. Si horeng Sulaiman pahlawan rek dibawa ka guha orai. Lamun anjeun perlu kana cai, yuk mama tuturkeun. Manusia nu jahat mah aya wae tiba heula oge. Sulaiman pahlawan nuturkeun si aki turun ka handap kana liang-liang batu. Aki di mana sumber cai? Tuturkeun jang jauh kene. Si horeng dibawa ka guha ular. Barang datang ka guha ular atawa guha orai poek Pak. Si aki-aki mah geus kaluar deui sebabnya hojalana Sulaiman pahlawan kapahung di joho guha orai. Waduh cilaka aki. Ka mana ieu si aki? Teu aya. Gusti muga ngahampura dosa cek Sulaiman pahlawan. Nah ieu manusia jahat-jahat deui. Ieu kaula dibawa ka mana anu sakieu poekna? Aduh cilaka cek Sulaiman pahlawan jahat eta manusia. Teu lila teh jol orai naga. Eta orai naga keur ngabebet-bebetkeun manusia budak ngorang. Di kolomoh taku orai kaluar deui dibebet-bebetkeun. Sulaiman pahlawan beureum pamunteun manusia dugi kalabah dihina ku orang. Orai makhluk Allah teh manusia nu paling mulia, anu sampurna akal, anu sampurna
tapi aya teu hiri dengki mah tanpa dosa kunaon kumaneh nepi kalabah diganggu teteh lah ieu si aki-aki teh hianat kulantaran Soleman pahlawan ningali eta budak ngora di kolomoh kuorai dibebet-bebetkeun Soleman pahlawan giling tangan bismillah nawaetu nulungan eta budak ngora baladirin Soleman pahlawan teh luncat anu akhirna eta orai gelut jeung Soleman pahlawan pak siling seret di jero guha ieu budak anu di kolomoh teh lesos terus ngadu jajaten jeung Soleman pahlawan eta orai nepi ka dibebekeun pak paeh alhamdulillah dibarengan ku pitulung ti Allah subhanahu wa ta'ala tinggal ieu murang kalih teh apa anu dibebet-bebetkeun alhamdulillah hirup keneh terus ditanya ku Soleman pahlawan jang ari anjeun saha ngaran aduh cenah Kang nuhun abdi bisa dibelaan disambung umur syariatna ku akang saha ngaran maneh ngaran abdi Komaru Sobar Komaru Sobar di mana maneh asal di negara himyar Islam asli kunaon maneh aya di guha orai katipu cenah ku aki-aki model aing deui ai maksud maneh arek ka mana ai maksud abdi neka negara Habsyi Saudan sebab di negara Habsyi Saudan can barisa ibadah ka Allah maksudna abdi rek ngemarkeun agama Islam nu dipikaridho ku Allah saperjuangan ting aing ayeuna rek ka mana maneh cek Komaru Sobar akang ngidul kuring nek ilu ngidul akang ngaler kuring nek ilu ngaler lamun akang perang urusan dina ngabela agama jeung negara kuring ikut alhamdulillah aing jadi boga dulur ieu Komaru Sobar hayu keluar ti guha alhamdulillah Komaru Sobar keluar jeung Soleman pahlawan dua anana keluar ti guha si aki-aki nyeungkeun we Soleman pahlawan nanya deui ka Komaru Sobar ai maneh digugulung ku orai geus sabaraha poe geus saminggu cenah Kang jago maneh ngan ieu aki-aki ti kajauhan bingung ngasupkeun hiji jadi keluar dua waduh cilaka ieu budak teu pararaeh ieu lamun teu pararaeh ieu barudak orai sok sieun kaluar deui ieu lantaran hasud eta si aki-aki Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar leumpang ngulon si aki-aki miheulaan ka sisi lautan Pak moal salah ieu budak nyabrang ka lautan aing rek nyeun parahu pasti manehanana menta disabrangkeun ku aing nek disabrangkeun di mana geus tengah lautan ku aing parahu nek dibalikeun supaya pararaeh jahat eta barang datang ka pinggir laut si aki teh ngabangun parahu barang datang Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar teu wauheun Bapak teu nyangka si aki nu jahat aya di dinya aki aya naon jang ka mana ieu lamun nyabrang hayang ka belah ditu ai biasana mah aki nu sok nyabrangkeun ki karena Allah sabarangkeunnya mangga aja berangkat tiluan dina parahu barang nepi ka tengah laut jahat eta si aki-aki dibalikeun parahu
dasar jelema jahat eta paraku dibalikeun ku aki-aki ai parangsanes teh jeung tangkurakna eta di dinya atuh ngerebek kabehan. Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar dangora keneh bisa ngojai Pak bisa renang. Aki-aki mengerebek terus. Rarasaan si aki-aki teu jeung manehanana. Dasar manusia nu jahat mah ku Allah moal disalametkeun. Bener gitu bener. Cek Komaru Sobar Kang bari ngojai ka mana aki-aki wallahu alam ngerebek terus. Geus data maha manehanana nyebrang Soleman pahlawan ka beulah kitu Pak. Lantaran manggih cai na gelas ge nyebrangnya dileueut heula ku simkuring. Para hadirin sadaya, barang hanya Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar alhamdulillah salamet. Jadi Soleman pahlawan poho kana tugas ku bapana titah neangan cai. Jadi poho. Teraskeun ulah ye. Barang Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan hanya Bapak calana geges rajit beteung manisa kumaha jolang cek Komaru Sobar Kang ieu beteung teh lapar-lapar teuing sing sobar we sing tawakal ka Allah. Komaru Sobar hayu urang tuturkeun inung suku akang ye. Pala sederek Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan duaan bae ngear we sapanjang jalan maca sholawat. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqin agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin il-mukhtar walihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Eta solawan Soleman pahlawan barang dugi ke tengah leuweung awak leuleut jeung Komaru Sobar jol be aya hiji gubug Pak. Si horeng nu ngeusian eta gubug aki-aki jeung nenek-nenek cek si nenek-nenek saha ieu nu maca sholawat kuas-was teuing Sayyidina Muhammadin il-mukhtar wa amihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Oh geuning itu barudak pika sedihun teuing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ujang. Dedeh teuing ti mana kawit asa ku Banjar Karang Panglayungan anyar pinangih. Ti mana ujang teh kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan? Jawab eta barudak. Kuring majalmi sangsara nini. Keur ngalalana we kuring mah dileuweung. Tegaluh cai nini. Oh aya ujang. Bilih bade tuang leueut naon ge aya.
Alhamdulillah menak eta barudak Komarus Sobar jeung Soleman pahlawan kadaharan. Alhamdulillah. Nini ayeuna nagara naon? Oh cek nini ujang ieu anu kasebut nagara Tajul Muluk. Ai rajana sahani? Ieu rajana Haruna Rasyid. Ieu urang teges di nagara batur ieu. Kang, ieu urang aya di nagara batur cek Komarus Sobar ieu teh nagara Tajul Muluk anu dirajaan ku Raja Haruna Rasyid. Tebih keneh nini ieu ka kota. Kitu jang lamun di lampahan mah bangsa 10 poe 10 peuting deui lamun mapah nepi ka kota. Ngan ujang lamun ujang hayang nyaho ayeuna di kota keur rame jang. Biasana nini aya di kota marame. Ieu mah rame teh beda ti rame biasa jang. Anu paeh seueur, anu jualan seueur, anu nongton seueur ayeuna di kota rame kajadian riweuh jang. Riweuh kumaha nini? Kieu kasep. Lamun anjeun hayang nyaho Raja Haruna Rasyid teh kagungan putra geulis. Ditenyo gidigna meuni gidig ringit. Ditenyo lengkahna lengkah perak tepatna meuni singkertip. Eta nu geulis teh jenenganana lamun teu salah Nyi Badru Laila. Jenenganana Nyi Badru Laila dipake kahayang kunggal menak, kunggal sudager, kunggal raja. Jadi Raja Haruna Rasyid nu jadi sepuhna bingung. Kasahanya dibikeun. Dibikeun ka belah wetan sieun ngambek belah kulon. Dibikeun ka belah kulon sieun ngambek belah kidul belah kaler. Jadi bingung. Kapaksa Raja Haruna Rasyid ngayakeun saembaraja. Ai Raja Haruna Rasyid boga pipiaraan orai naga. Jadi saha-saha anu bogoh ka anakna hayang laksana kudu bisa gelut heula jeung orai sing nepi ka elek. Kakarak timinantueun. Anu mawi ujang nini manggeus teu kuat nenyo mayit meni amalaya. Ku hayang-hayangna eta kanu geulis nepi ka ngorbankeun tanaga, ngorbankeun pikiran nepi ka jiwa dikorbankeun. Bener nini, leres jang. Wah, cek Komarus Sobar Kang, hayu urang ngadeuketan ye. Cek Soleman pahlawan ngadeuketan sing ngadeuketan calana romeng euy. Cek Komarus Sobar Kang urang moek teges. Datang ka kota urang ti peuting, urang nyelap we dinu poek. Nini nyuhunkeun duana we aki jang didoakeun ku nini. Jadi Soleman pahlawan duaan jeung Komarus Sobar. Maksudna manehna menuju ka kota anu nuju rame di kota.